Woi, ke mana? Iya karena lahan ceblokan. Ayo ka dia baturan orang. Oh bahaya tuh. Hari mana tos nyeblok di saha? Nyeblok di sawana Juragan Gemblong. Emang barak otak sih nyeblok nak? Seutik cuma 5 hektar. Nyalain seetik atau sakitu mah? Het, Juragan Gemblong masa itu mah seutik. Mana masa oke aya 250 hektar mah. Set juga ngelo Juragan Gemblung boga sawah 250 hektar. Bener-bener eta mah beunghar teh. Ngan kitu doang tah, hiji-hiji nak koret nak. Het, koret kunaon? Ka urang ngabager ngalahan. Mere ceblokan 5 hektar ka urang. Bager-bager caduk meureunnan yo, kamari ge nya. Cuma ngalah jukut doang tah di dinya. Meuni ulah. Meureun mana mah mauk meureun, teu bebeja heula. Tapi nu ngaritah mah lain urang sih. Nu ngajakan aja da lain urang, si Manyin tah, si Manyin. Si Manyin, Manyin saha Manyin? Si Manyin, peraku teu nyawa mah si Manyin. Mana sih urang teu wau? Anu eta teh sugan teh sugan wau beungeut. Sugan. Tuh, si Manyin itu budakna eta. Oh, eta. Woi, kemana woi? Heh. Kemana sih ya? Ada kurang si budak eta. Nyawa lebatan pejuri geuning. Arek naon? Ya. Tadi ya ngobrol bareng. Oh, kadang tungguan. Amalan. Yuk. Tah, urang kan kenalkeun we nya. Tah, ieu nu aranna si Manyin teh. Oh iya, nu ngaranna si Manyin teh. Urang ieu Manyin. Oh maneh ngaran Manyin teh. Heeh. Lu buat maneh kok silet teh? Bisa wae maneh mah. Mana nek kamana mau karung? Biasa orang mah ngalah jukut. Mana nek ngajukut di mana? Kamari ge Juragan Gembung ngadat maneh ngalah jukut di dinya. Juragan Gembung mah kudu dikieukeun. Maneh mah ngomong doang. Yo, kamari ge mainna mah kabur ti heula. Urang nu menang geutah nama Kiraku. Ayo minum mah, burit manten ya urang ya. Ayo. Ikut. Oh iya, kebun Juragan teh lega nya. Gimana ngaritna? Tuh, gitu tuh. Oh, ayo. Lagi dewa ya ngaritna. Iga rundul kieu geuning. Urut iya gurundul, urut ngaritan urang ieu garundul. Geus di dia ya ngaritna geus di dia. Ayo tong ngarit aya bulah. Ayo. Het, was wae euy urang euy. Feeling urang juragan aya ka dieu, firasat urang mah. Kumaha ieu? Kumaha budak ieu nu ngarit mah. Geus aya nu ngarit di wae kebon Juragan. Kudu dilaporkeun ieu mah moal bener. Mana karungna dia, karung? Tuh. Bantuan atuh, dia. Cor teuing Mah itu ya, mah itu. Mah itu sakieu. Kurang.
monyet berapa anjing eta geus wani ngambot ikut kebon aing di wae di anjing pitas-pitaskeun ku aing beungna Bagian. ayo buru lah gila kapanggih ku anjing babaskeun ku anjing Tuh kan cuk urang yang bener juragan ka dieu. Bebe ya heula ieu mah kasih maling. Juragan gemblung lah ka dieu. Mana? Itu. Kumaha dieu Ini ngasoh heula we. ayo urang bebe lah main Banyak. Jen urang ngasola nya nya ada Juragan gemblung lompat. datang kurang ge Datang. Bener-bener tanya. Nah, si manyin suwe tah sia ngarit kanya moal deui. Pengalaman tuan urang. ya anjing sebudak eta doang monyet teh urang pitaskeun baheula ya Urang samperkeun kan. ayo buru woi goblok sia kenal Ampun kan. sia kenal di dieu ampun sia teu kapok emang Ampun kan. Kapok ente lur. emang sia teu kapok Ampun kan. Kapok. Ampun. Woi, sia kapok moal Moal dede ieu moal kan. sia kamar ge ngomong kitu ka aing Moal dede kan, moal kan. balasan katangalan Moal kan, ampun kan. kan urang bisa turun kan ini urang kumaha kan urang moal dede ieu kan ngat gigut kan tah sia mah kudu dikitukeun jelema goblok teh kapok-kapok masih ngari di kebon aing kena di wae teh goblok teh sia ampura kan urang moal dede ieu ampura geus kan, tapi mah dikieukeun ya. aduh urang kumaha sieun mah bisa turun juragan ka jiwa juga turun juragan aduh Cih, itu si Mayin seorang hari ditinggalkan ke juragan. Wis bantuan aya tuh. Ayo urang bantuan ayo, Bro. Ayo. Cuek aja dah, jadin. Ya, ayo nyokotan ke juragan. Oke, udah tinggalkan lagi ya. Tinggalkan dulu kondisinya mana? Ayo. Minta nikah ke orang teh.